Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wilujeng patepangdi di channel Arya Pratama. Kamari atos TSB sang chat kibrot ayeuna kasumpingan deui, kasumpingan da ieu mah abdi nu sumping ka dieu. Tah, lamun teu ieu mah teh teu bireg deui ditatar pasunan mah nepangkeun ieu. Sahabat lama. Betul. Sahabat lami yang dipertemukan kembalinya ya Kang Heri Mario. Saras nama abdi saya hak seketing oge namanya lurus saya hak teh apa dia teh Kang Heri Priyogi kauninga NSP Project channel Kang Heri. Alhamdulillah ditampi di Nusa Tenggara Rupina ya tuangan leuteun kopi Kang Heri cukup itu cira bagera ya. Alhamdulillah aya rezeki. Jadi kumaha salami ieu Kang Heri tetepang kabar Kang Heri damel kumaha. Alhamdulillah aja anu namina jalmi mah nya aya sehat aya damel aya sehat dan namina juga hidup itu ada hitam ada putih ada siang ada malam ya bergantian. Maksudnya gini yang saya maksudkan, selama ini saya bergelut di dalam bidang seni. Gelut kumaha gelut? Bergelut ya berkecimpung. Lain sana segelut bukan yang orang seni deui, cili sigong atau cili dedet jeung seni di sana sana. Matakan NSP Siliwangi Oh, eta arti NSP. NSP Neo Siliwangi project. Ari Neo teh new baru Siliwangi asosiasi Siliwangi biasanya jangan amat dibarukan lagi. Tak itu tepat terang abi ya salami dia damangnya sehat wae ya. Alhamdulillah pasti hayu pasien kesehatan lahir sareng batin dinten ayeuna di Gusti Allah. Alhamdulillah. Tubar pemirsa pemirsa sama wae nu aya di nonton channel ieu. Ieu teh tos teu bireg deui malah abdi mah bisa kasebut lamun dina subscriber mah jauh di bawah rata-rata. Ulah hilap Kang Heri Mario klik subscribe NSP Project channel NSP Project di dia tulis aya di dieu. Aja Tah channel NSP Project Ya, oke tong hilap di like, komen juga di subscribe dan di share ya buat Arya Pratama channelnya. aduh hatur nuhun. Enggak edan bener sih yo nyen lamun kabita benernya. Geus nyen beberebetan subscribe langsung naik. Benar. Iya salah saya juga motivatornya. Abi ninggal NSP Project aduh Kang Heri apa? Nah, makanya abi Arya Pratama ieu salaresna teh aya murni gitu teh aya murni hasil abi tapi hasil tina motivasi rekan-rekan urang. Jadi oh iya rekan gaduh channelnya channel NSP salam sanesna. Alhamdulillah motivasi Kang Heri enak biasa tepang sakitu lamina teh tahu bisa paraha. Abdi 2007 waktu di SMKI tehnya di payun tehnya patepang tehnya menuju ke balalager tehnya tes gitu tes nyanyi gitu kan dia masuk di hair wae ya. Tapi mah alhamdulillah can pernah di hair tapi percaya kan dari saya agak setibalik setibalik tak aku naon maksud tujuanna ya nah make kudu ditanya naon ditanya Kang Heri naon ieu maksud video ieu ulah salah ieu Kang Heri salah sawiyo seniman anu aya di latar Pasundan khususnya Bandung tah ayeuna urang tingali celuk belum atau naik perjalanan Kang Heri dugikeun ka kantos saurna ka kancah nasional karena salah sahiji TV stasiun TV nasional kumaha perjalanan Kang Heri tah di awal di TV lokal dan malahan di radio heula TV lokal dulu ka nasional kumaha eta perjalanan Kang Heri. Kalau dari bahasanya campur aja ya. Oh da ieu mah atuh urang sekolah jadi kayaknya penting ke hati lah lur kieu dangkeun. Jadi perjalanan simkuring dina seni tetep taya deui simkuring tinu pencak silat. Tah eta pencak silat da abdi ge apaan kabungkur Kang Heri teh pencak anu lah eta teh sinar Banten. Sinar abdi Haji Sinar Banten. Sinar Banten. Abdi anu ingat apa eta mah. Ngan tidak sengaja ngajieun
tina TV eta kumaha awal karir kana TV nasional, TV lokal. nya teh awalnya lah TV lokal Pemikiran lokal, tetap yang namanya lokal karena TVRI ya. TV Bandung Di Bandung, AKTV TV ya. lah eta kumaha lah ujung-ujung di akhir perjalanan Tetap ya perjalanan kita manggung ke manggung ya. Terus kita pengen ada promosi teman ke teman. Cobalah ke TV. Alhamdulillah terus ada saran berawal dari saran teman. Terus masuklah ke TV TV lokal gitu. Ya ikutlah kan selama ini kan pas ada 5 tahun ke belakang nggak ada di TV lokal saya. Tapi ulah salahnya TV lokal eta bintang-bintangna non sanes juara-juara istilahnya aya teh Rika Rafika eta di AKTV saya waktu ningali kalian teh ya di AKTV terus do Kandora Dori penonton teh oh iya AKTV ya. terus Bandung TV teh dina acara tembang Parahiangan jadi servis perjalanan tips ya bisa aya da urang sih boga cita-cita menjadi penyanyi tah ieu tips awal mula teh awal urang tina penca ujug-ujug nyanyi bisa karena TV tak ita pertarosan teh lupa pemula teh model saya pemula atuh nu hoyong minat nyanyi dugi ka diangkat karena stasiun pertelevisian teh carana kumaha supaya ka kayaknya angkat teh inti yang paling awal mah sebenarnya hayang jadi artis. bener hayang niat bener hayang jadi artis. Nah namanya sok orang kalau TV muntah yang jadi aku jadinya kan dia seniman asli guru halus jadi guru gitu kan halus karena kan saya mah kan hayang jadi di TV oke, di mana diberi gitu kan. Kayang aya audisi oke kan sampai ke nasional aya audisi diberi gitu. Tapi ingat tuh orang pernah audisi ingat eta lawak bodohnya flashback ya sedikit flashback bodoh di TV nasional ya. Kang Wahyu Bayawa Serang Simkuring dari Mario abdi pan ka ieu jadi guru teh nya Ari tan nunjukkeun kata sare karang meunang dari tanda cenahnya satu sare ieu contoh sare pulangnya bisa ulah dibejakeun eta sok belajar ini sok belajar kene tadi Ceweri biasa ka kanca orang kerja bodoh dia nggak bodoh yang rahasia pemirsa ya Main lain rahasia ya punya orangnya lagi heureuy pengalaman selanjutnya di jalan ku heureuy nah di dia orang di dia serangan ku Kang Dani oke orang di dia teh naon tadi teh TSB tanya seniman budayawan nah seniman tapi namanya aya serius deh kita maksana kisahnya inti-inti nama orang kudu aya niat dina hati pancing hayang ngalestarikan budaya Sunda khususnya dina bidang seni vokal pecah calung ya pernahnya calung nah namun pas lebet ke nasional aku ikutannya audisi kayak kemarin udah gitu saatosna di TV lokal ikutan kapeto oge dina TV ikut audisi ke TV nasional ya kepanggil lah main lah di TV itu sampai dugi ka kolaborasi lagi jeung Rapi Ahmad si Anwar terus tapi kieu Kang Heri bilih dina pemirsa bener eta obrolan teh tapi bisa dicek beun aya video jejak digitalna sapertos amun lokal dina naon tah kira-kira atau di channel Kang Heri aya channel di channel di channel NSP Project antara tulis wae klik Heri Mario tadi tembangna tembang di pop Sunda dangdut aya jadinya terus macam lagu termasuk aya nu nasional teh silat aya The Boss aya di dinya serangan guru alhamdulillah dina bidang seni Kang Daninya simkuring mah simkuring mah jujur tiga ada usaha nah dina seni itu abdi mah taya deui ngarunjakeun seni budaya seni teh nah make ka nasional tah eta ka nasional yang batu loncatan audisi teh nya yang batu loncatan jadi urang teh sangka teu ulah di lokal wae jadi kira-kira batu loncatan batu nu loncat lain batu loncatan kan urang teh batu loncatan jadi
jadi hayang ngangkatkeun lagu Sunda aya di nasional. Kartos ke hayang ngangkat lagu Sunda aya dina nasional ku carana simkuring audisi terus disenalkeun kamar ieu kan. Kita itu kan banyak oke Sunda oke bisa dites gitu Pak di heureuyaan teh teh. Sebatkeun we TV teh TV antep-nya antep dina eta pilih terpercantan mah naon tah we Pak bisa dibuka di Killer Karaoke aya. Oke tah eta aya karaoke. Terus bisa lah tinggalan abdi selaminya kita rasna terus dina aya nama kesibukan jadi YouTuber sekarang jadi banyak cover lagu salah dong sanes ieu wae sanes kana TV terus kana nasional terus heup di dinya wae tapi anjeunna terus berdedikasi dina bidang vokal teh masuk ke channel-channel YouTube nya nu NSP teh ngaper lagu pop Sunda lagu nasional malahan artis lagi sanes ngahiri unggulnya ya berbagai macam tuh saya aku saya tapi sok nonton ya kenapa nah makin teh saya unggul karena saya membuka peluang eta Kang Heri itu jadi buka rasa dede rasakannya atau jiwa pemimpin ngayap hayu nurek berkarya hayu nurek nyanyi babarengan sharing babarengan jeung Kang Heri termasuk model akhirnya aduh kurang tuh wow ieu Kang Heri kumaha cara ngahubungi model pemirsa nonton dia hayang wow nah kumaha ieu welcome tiasa we simkuring tadi aya nomor HP dinya tiasa we ngahubungi wae siap ke disimpen kok di deskripsi 888 288 nah aya di dinya ke di save wae-nya save ini kayak pertarosan sharing aya teh cadecan Kang Heri leres ngomongnya kana TV leres ieu sasawilas kebanggaan naon orang Bandung orang Sunda tatar Pasundan bangga terus bisa bangga kamu abdi salaku babaturan itu aduh boga babaturan kana TV bangga eta teh walaupun urang teu nyampe ku urang atuh ku rekan-rekan urang ngilu bangga ieu cenah aduh bae anu TV walaupun teu percaya maunya eta balana cenah teu percaya eta balap maunya kana TV teu percaya tah ieu buktina ieu buktina ieu dan di subscribe juga channelnya Arya Pratama ya channel Arya ya baik nah eta gitu pemirsa ada orang Sunda nah ieu ngomong bercampuran namanya juga kolab bersatu umping jangan sampai tidak ke hati we nya salah orang ke hati kene karena kan orang tujuanna ieu mempererat silaturahmi itu jalan obrolan anu bisa ke hati arek Sunda arek Indonesia sama saja yang penting ke hati nama juga kolaborasi kolab dari Kang Heri Mario Kang Heri Mario bisa teu abdi chip mun bener mah sampe mengeuna video unjuk heula kebolehan sapokan mah da cenah Kang Heri oge aya single populer Kang Heri single populer sasawiosna terlepas mah aya Turais aya terus Kang Heri teh anu duet sareng Kang Ucil kan tah leungiteun tah eta mah telakung Kang Heri tunjukkeun pilih pajarkeun teu percanten ieu teh seniman vokal sebenarnya sok lagu naon mana sok sabait we atuh lagu leungiteun eta leungitan salah satu lagu kacapian ciptaan Bapak Haji Yus ya, salah abdi nganurun pisan ku lagu terus di kapercantenan ku lagu tanya ku abdi geus dikudu di OWK Bapak ieu Pak Haji ieu Pak Haji ya Pak Heri nyanyiakeun lagu leungiteun oge nya ayeuna ku abdi urang kitu nya tapi dayung versi pop Sunda iya leungiteun kuring leungiteun di kamanakeun ieu di kamanakeun eta salah saya Ji
contoh nah vokal eta teh hese leungiteun eta aya teknik kumaha bisa we saha leungiteun aya teknik eta nyanakna tina versi pop Sunda usul lamun versi pop kan bedanya versi naon deui versi namun tidak ada ayeuna versi pop Sunda Sunda soalnya kan kemarin kan di duetkan dari Sunda lagu eta teh salah sahijina masih seueur kene lagu Kang Heri pisan seueur pisan di awit ya terang naonnya disebutkeun di kawit anu pertama teh yang jadi artis kayak jadi artis ya emang sih anu menuju naik ke hari teh kayak ada playboy eta Saperi di ono awal mah Playboy Saperi awal kira-kira tahun sabar tah 2010 aduh ayeuna 10 tahun tah berkarya teh 2010 nya komo nuju nuntut ilmu di 2007 nya 2007 barengan ya tuh ya pas lebet oge harita nya ketuntut ilmu sih ada lagu nanti ingat baheula aduh bola berarti lain kaleng-kaleng seniman lain kaleng lain plastik ya ieu mah disebutkan umat rada umat salah ka bahasanya lain kaleng ieu mah jelema Yami kumaha Kang Heri aya kena waktos teh bakal rugikeun da ari numutkeun struktur mah dari tadi ya perjalanan Kang Heri atosnya di mimiti cetan artis terus tarik suara terus Pancasila ka kancah nasional ya terus lokal-lokalna oge naon deui kira-kira atawa kesan atawa aya pesan ka para seniman atau ka para pecinta bukan pesan ke kumaha atau tips gitu tah ya rugikeun itu nama sihnya ke para senimannya ka seniman ya usuna seniman oge nya urang seniman kan dia aya seniman aya anu ngadamukeun seniman oh iya aya seniman aya apresiator anu nonton jadi ka seniman lah kumaha seniman alanya intinya salah nama seniman sangat lagi kayak ieu mah sami wae nya tiasa wae sih cuman upami ka seniman khususnya lamun urang hirup pangartinya ulah bener pedit emang cenah urang menang sakola itu urang teh cenah itu menang sakola berarti menang hasil capek cenah ieu teh cenah urang teh menang duit 3 tahun orang di sekolah cenah ayeuna dipikir begitu saja aduh lebar begitu bener eta prinsip Kang Heri eta prinsipnya begitu jadi Allah tahu gitu apa hebat tuh jadi orang bisa teh oh salahnya dipikir teh masalah ayeuna dia urang emang ku duit tapi urang kan itu gratis nah gratis urang jadi amal itu gratis ke orang tipsnya kepada seniman benar ada orang nikah cipta kawin di Sisuna gitu inti geus bisa omat ulah sombong aduh bener geus aduh ya Allah banyaknya hampun para lu sim kuring diajar keneh namun banyak ya sebagian oknum atau langsung ini sebagian nanya ya sebagian ya nah kitu da aya saya ya semua tapi sebagian ada ya orang yang itu anu musuh kita seniman ya kumaha para apresiator penikmat nanti sebenarnya abi leuwih hargaan ka penikmat seni daripada ka Kang Heri paling alhamdulillah kumaha dari Kang Heri mah luhur nyanyi aya harapan kudu dibayar coba Suliman apresiator mah teu dibayar kudu daftar kudu lalajo sakurang kumaha teh nu nonton ayeuna Kang Heri ka panggung nu nonton da kumaha jadi orang lebih menghargaan seberapa persen kalau penonton penikmat seni makalahan seueur pakar atau ahli ge orang cinta ke seni teh lain kudu bisa nyanyi oke selesai ku nonton ku resep eta nya ku nonton oke ku resep ka seni eta urang melestarikan nya ya soalnya ayeuna mah ku zamanan ku ieu sih kabawakeun ku zamanan teh terus ilahana ayeuna jadi teman hiburan yang banyak kan jadi kumat ya tipsnya ke apresiator aya pesan-pesan pokoknya ya mah ulah bosan-bosan lah abdi eta ulah bosan-bosan tidak anu bosan mah bosan itu angin dah sok orang ulah bosan-bosan ya abdi ulah bosan-bosan dengan nonton video abdi nya ulah bosan-bosan dengan like dan komen oge video simkuring sareng Arya Pratama channelnya mantap sekali IG enak Kang Heri iya simkuring Heri Mario kantosna Heri Mario HERI Mario warna teh deui Mario
Ya, SPD. Eta nu ngageugeun Nanti di mana? SPD naon sih? Naon tah? Sarjana penyanyi dangdut. Cari DP, bisa wae cari DP. DP-nya. Ya pacaran. DP. DP bos ya. Yang naon? Mayar motor. Kang Heri kocak alhamdulillahnya kocak sanes sanes nyanyi wae sanes vokal wae ternyata abdi bocoran Kang Heri oge MC sebenarnya. Jadi tok segan-segan peryogi MC, peryogi nyanyi, peryogi wedding, khususnya daerah Bandung, leuweurna Tatar Pasundan biasa dihubungin wae. Kang Heri Mario NSP Project Neo Siliwangi Project abdi mah can gaduh menginuk. Da urang seueur dulurna urang mah aya Heri mulut itu aya boga dunungan loba. Ieu mah sanes hiji dunungan. Heri mah boga dunungan. Kumaha aya lajang atau napi cekap sakia we hatur nuhun pangangkan-pangangkana. Sing urang mah nuhun pisan tos dianjangannya tepi-tepi Sumedang. Abdi Orang Sumedang ieu tepi-tepi kali ka sore coba ku naon ku sabab hoyong patepang maksudnya kan silaturahmi nuhun pisan mata ku abdi teu basa tubuhan naon teh wayang nasa aya. Yuk sakieu mah langkung-langkung abdi Uang. Kap hatur nuhun pemirsa sadayana ya nu nonton YouTube Kang Heri welcome pisan kamuna kemarin tetap membetos dipasikeun naon kumaha titipna cara-cara upami aya nu kirang atau langkung kan biasa dihubungi jadi aya nomorna kalau abdi disimpan di anak di deskripsi langsung ka Kang Heri tarusan pervokalan mah khususna pop suna. Naminati ladada tinamida. Ulah eta mah. Kadituna bisi hayang Atau do re mi fa sol itu. ngomong untuk ewah gitu. Langsung di subscribe ayeuna ya di layar tacan termasuk nu Kang Herina oge di like di komen anu positif komen dilarang anu negatif sebab negatif tenang nu Kang Heri mah kali mau ulah ieu prinsip bios negatif ge cok celak ya sagoreng-goreng bios cenah disetujui abi mah ulah Lah ieu mah sen artis sambil artis. Atur nuhun sadayana. Anu tos nonton, tos nge-subscribe, anu tos nge-like. Mudah-mudahan aya ridho Allah sing diagungkeun rezeki, sing diagungkeun sagala urusanana. Masuk urang duana di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh urang yang wae. Oh, Nah, gitu pemirsa sadayanya. Guys. Oke, sim kuring atur gunung atos kasumpingan Kang Dani nya. Mah tutup SPD OG-nya nuhun pisan sim kuring tos ngersakeun ka Studio Mini channel di channel NSP Project. Oke, ulah hitap di like, comment dan subscribe, dibagikan, di share-nya pokoknya nama Kang Arya Pratama Omat. Ya, Omat. Bisa kita. Betul. Jangan di skip. Jangan skip ya. Nanti jangan di skip, kalau di skip bahaya loh. Bahaya. Oke, ngadanya. Ya, turun pisan urupina kasadayana tonton. Kitu aja ya. Yo. Yuk.